wajada zalika fi mulki syaitan. Itu cek Allah. Lamun tinu awal di kawitan paula diciptakeun ku kami mun manusia Nabi Adam nepi ka numpang akhirna engke sabada urang ka berapa puluh tahun lagi. Tinu awal nepi ka akhir mun setan ti iblis nepi ka incu buyutna. Tuluy kabeh tarakwa ka kami ibadah eueuh nu bedegong, eueuh nu maling, eueuh nu judi, eueuh nu zina kabeh ibadah ka kami berang peuting. Gusti Allah majada dalika fi mulki saya. Teu mantak nambahan kerajaan kami. Kami mah geus pupus agung. Atawa sabalikna lau ana awalakum wa azrakum wa insakum wa jinakum ala abjali rajulin wahidin minkum aina mah latu kabeh doraka kabeh nu salat hiji-hiji acan nu ngaji hiji-hiji acan kabeh daroraka mabok zina wali payan eueuh nu sujud ka kami ceuk Gusti Allah mana kosok zalika Muhammad tak kurangan saeutik oge tina kerajaan kami tetap kami agung. Gusti Allah. Jadi maka saya mau termasuk yang mana? Gusti Allah. Itu. Kumakalina Gusti Allah. Inama hiya a'malukum uziha sanyana amal marane kabeh boro-boro bener saka sakumaha leutikna amalku kami kabeh dihitung cek Gusti Allah. Dihitung kabeh. Geus dihitung ku kami cek Gusti Allah. Hitung ku kami engke ditohonan KBG summa kuafikum iya tuluy ku kami bakal ditohonan dibalas jagat nu halus dibalas halus nu goreng dibalas goreng waman wajada khairan saja memangi kauntungan keselamatan kebahagiaan di alam kubur sampai alam akhirat balik ke surga kami waliyah madillah fikram wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil akhir di surga itu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mantap Abdul doa alhamdulillah wa abdul zikri la ilaha illallah. Kamu sama pikir kalimat la ilaha illallah sampai ke jannah maut. Utamana doa alhamdulillah. Mantap meningkat acara begitu dengan alhamdulillah acara para selesai tadi di kabitan bismillah. Jadi pun mandi keuntungan kebahagiaan gerak maca alhamdulillah. Waman wajada ghairu zalik tapi lamun jalma mangihan teh salian eta jadi dieuna teu nganggugu kanu agung ngalawan kanu maha kawasa alim dikir kanu maha suci poho wae ka Gusti Allah pala yalumana ila nafsah ulah nyayangkeun ka sasaha carekan awak sorangan dalem teu aya nu ngajak lain desa etik nu ngadi lain eueuh anu mikaredo loba nu ngajak ibadah man maneh hare-hare ulah nyarekan ka sasaha kami geus ngutus rasul ngajadikeun ulama-ulama nu ngajakan kitu anu mawi wargi sadayana ku dieu hadis kursi muga-muga tak salah sawios nutilu da urang nu mawasul kalepatan kalebet asup Islam ada Islam tiba heula urang nya beda batur mah Islamna tiba bah heula aya nu Islam tiba heula anu Islam tiba bah heula
kaduana haji mabrur, moga-moga singkarapungan haji mabrur. Kedua posle ayat sisulina dikir ka Allah berjamaah takbir awal. Adiluna hijrah, moga-moga kurang biasa hijrah. Kita dijamin ku Allah dihampura dosa. Ngan cara praktek sholat kurang sakedik geus buku hate ka mana meuni. Atuh pobah-pobah dina takbir pandina sholat bade sholat sunah bade sholat fardu ngangkat panangan dina sholat teh opat tempat hiji dina takbiratul kadua ruku katilu cengkat dina ruku kaopat gudang dina tahiyat awal angkatkeun panangan sing leuwih kana tak-tak ulah luhurun tak-tak ulah handapkeun sing leupeungan tak-tak tos ngadoa we ngadoa teh sing leupeungan kana tak-tak angkat panangan teh ulah dilarahun we amin amin eta masalah jeung Gusti bade dijabah manggan bade dijabah manggan untuk kajeun gitu mata kayak keterangan Allah isinin lamun jelema ngadoa bari yakin dina hati didangu ku Gusti Nu Maha Suci bari ngangkat panangan Allah izin mun teu ngajabah tangangkatkeun tangan dina salat ge sing nepi ngangkat panangan teh kan dia ieu tah tuntungan jempol sing lempengan cepil panganapna tungtung ramo gajang bunga pengan tungtung cepil luhur dampal panangan lempengan tak-tak abungan tak-tak getak gedak jadi Yesus jadi Allahu Akbar sunah maca usolli dengan maca usolli asal iman dina hati Allahu Akbar pada rukun qalbi hati bari ngangkatkeun pandangan diangkat bibir ngucapkeun Allahu Akbar hate ngartekeun niat abdi salat fardu mun salat fardu niat abdi salat fardu dulu nentukeun kaitkeun fardu lamun salat sunah mah dua hijina gami gawe kadua nentukeun sakitu niat abdi salat niat abdi salat niat abdi salat tahajud niat abdi salat istikharah niat abdi salat sabar niat abdi salat obat, kalau kamu sholat, namun sholat itu pakai sabar kayak waktu sunah. Ayat ini cukup punya abdi sholat sebelum sholat sunah pun. Lohor dan usung duha nges, kayak kang masjid nges, ngan usung duhur hayang kene sholat kuat tapat hayang sholat. Cukup niat abdi sholat, usolli. Gitu ya. Tak salah mengucapkan alif fi ka'awal bar Allah. Tas dia ingat pandangan saya di Arab, pandangan kamu. Cepengkeun saya teh. Jadi nu dua yang nyokong di gelang, nu tilu dilonjorkeun kana hasta tadi. Soalnya salamina kumpul di mari ke tempat sujud pada ruku angkat kembali pandangan prostat sing sareng wapat Allahu Akbar angkat dengan tangan Allah turun barengkeun Allahu Akbar sengkat lagi luka tilu hiji tak berrok kalau pada ruku tulis sengkat panangan teh bareng diucap Allahu Akbar diangkat bareng Sami Allah gitu kan Sami Allahu liman hamidah itu tak
kagem rom bade ruku serta dina ruku kaopat sabada tahiyat awal. Ari sanes tahiyat awal mah tong angkat panangan makruh hukumna. Ninggalkeun makruh teh boga ganjaran sunnah, ninggalkeun sunnah hukumna makruh. Urang teu takbirah kae kawean Allah. Angkatkeun. Bari calikna calik ittiros tahiyat awal. Calik ittiros teh dampal sampean anu kenca dicalikan ku bujur nu kenca. Dampal tidak tomongna kana-kana kitab. Tadi tangguhkeun. Ieu calik saperti ieu teh opat rupa. Hiji tahiyat awal, kedua calik antara sujud, dua katilu calik istirahat, kaopat calik bade sujud sahwi. Misalnya hilap doa kunut, hilap tahiyat awal, atau hilap rukun ucapan, ayo kunut sholawatu thayyibatu lillah. Kalau dulu lah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ai hilap baca tasbih mah teu naon sabab eta mah layak baca tasbih dalam keadaan bagaimanapun. Tasawuf kieu teh antara sujud dua tahiyat awal istirahat kali istirahat sujud kedua. Allah. Kami gerak. Sujud deui. Duit tempat Allah akan tempat langsung istirahat lah. Tong diangkat pandangan mau diangkat ke mah batal mah henteu ngan rugina migawe nu dimakruhkeun dina turun tartibna turun heula urang kasih tidak ya Allah demi Allah liman hamidah bade ka dieu mana bade ka dieu heuh maksudnya ulah musik enggak dia demi Allah liman hamidah bahkan atau syukur demi Allah liman hamidah mana demi Allah liman hamidah. Oke. Demi Allah liman hamidah. Tunggu heula. Allah di pandangan kirana pendaftar. Ulah atuh ka kana dia. Kana pendaftar. Ulah sideku dilak nih. Anjing nyindir. Ayatnya yang budak berjamaah di masjid, budak umur 70 tahun. Jadi kinten-kinten anak pentak, tuluy pangambung sareng taat sareng keun. Bari tengkatna Allah. Akhirnya cari gerak, cari kita. Tuluy dia tak baca pertolongan tangan dua ini. Tuluy tengkat. Ai maka teman tong pegang-pegang pandangan nu tahiyat awal. Maka kecil tahiyat awal. Dina tahiyat tangan anu kencat simpen luhureun ping-ping. Tungtung rambut teh sing lempeng tungtung tukur nu kencat. Nu katuhu mah dikebeulkeun tuh ngebeul. Kecuali dia cerah itu.
tapi di ngajawabkeun ka hareup ieu di kitu tah ditangeuy sekali-kali tangeuy soca salamina ningali ka tempat sujud ngambeula asyhadu an la ilaha illallah tah anu digawe teh illallah teh opat hiji wieu ngucapkeun illallah kadua hate tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, tak didirikan mata kita tempat sujud pindah ke ujung telunjuk. Yang keempat, ini robah dina kieu jadi illallah. Dina mulapes karena ngacem. Illallah. Sampai kapan mengacem? Dan pernyataan kita ke ujung telunjuk sampai habis tahiyat. Kalau tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dirikan, baru bangun. Hadinya dari saudara. Allahu Akbar. Sopan saya kelas budak berlimpah orang itu terdiminti leleng kahalu lebih kaleng kahalu doi di rumah ini mah boleh ke leleng kahalu pan bakal ditanyakeun ke di poe kiamat teh urang teh dengan opat hiji umur dipakai naon kadua ilmu bagaimana ngamalna katilo awak dimimiti laleng tahu, lebih laleng tahu. Hari Buyama ditanya 2 kali.